Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sata acana nyunkeun waktosna. Abdi sareng rerencangan abdi aya tugas ngawawancara ka tukang baso. Nami A saha? Waalaikumsalam. Nami abdi Jaka Priyatna. Nuhun. Umur A tos sabaraha ayeuna? Abdi yuswana 21 tahun. Bumi A di mana? Rompok abdi di Ciamis. Jelasna di Baregbeg. Nuhun. A atau sabaraha lami icalan di dieu? Kirang langkung sasasihan lah. Kunaon Bapak milih janten tukang baso? Tos milikna karena jalur tukang baso. Ti harga sabaraha baso anu di ical ku AA? Rupi-rupi aya anu 10.000, sareng aya anu 15.000. Bahan-bahan kangge ngadamel baso naon wae nya? Bahan-bahan kangge bakso diantarana nyaeta tepung, daging, teras, rempah-rempah. Ari modal kangge baso eta saharina sabaraha? Modal kangge bakso kirang langkung sisa jutaan. Ti mimiti dugi ka penjualan. Upami baso sehari seep sabaraha porsi eta? Kirang langkung kumaha situasi. Upami nuju sae 50 porsi ka luhur. Upami nuju ti isin paling 20-30 porsi. Penghasilan sadidinten sok kenging sabarahanya? Penghasilanan kirang langkung kana 300, 500. Upami nuju sae nya langkung 1 juta ge. Upami dagang baso hari naon wae nya biasana atau kumaha? Upami di dieu mah unggal dinten, upami nuju udurnya panginten libur gitu digentosan ku nu sanes. Di dieu icalan baso ti tabuh sabaraha dugi ka tabuh sabaraha biasana? Nya mimiti beberes ti tabuh 8. Upami tutup tabuh 8 wengi. Nya nuhun awak kana waktosna sata acana hapunten bilih ti rancangan abi aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.